Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa, simkuring, sipa paujia, baris nepikeun warta nu parantos dugi ka meja redaksi Sunda. Sejak kasangakeun dina pandangan warta ku basa Sunda edisi Jumat April 2022 pikeun iber salengkepna. Bubur sumsum, jajanan khas Sunda nu zaman kiwari masih eksis. Sanajan kitu, bubur sumsum ayeuna teh geus jarang nu dagangna. Bubur sumsum original ieu diproduksi ku Mang Engkus, padagang anu ngamampaatkeun sapeda pikeun ngadagangkeun bubur sumsum ka unggal lembur. Bubur sumsum Mang Engkus bisa disebut original, sabab teu aya tambahan variasi deui siga padagang nu sejen. Bahan anu dibutuhkeun ngan saukur tepung beas, cipati, jeung gula beureum. Mang Engkus teu make variasi teh kusabab kurangna minat ti para konsumen. Konsumen leuwih resep upami bubur sumsumna original wae, teu kudu make tambahan topping deui. Ku kituna, hargana leuwih murah tibatan bubur sumsum anu make topping. Bubur sumsumna oge leuwih karasa cipati jeung gulana anu masih original. Mang Engkus biasana dagang ti jam 6 nepi ka jam 10 ku cara nguriling ka unggal lembur. Harga bubur sumsumna oge kasebut murah, nyaeta di harga 2.000 nepi ka 5.000. Ku kituna nu meulina oge datang ti sagala kalangan, mulai ti barudak leutik, dewasa nepi ka geus kolot. Pami bahan anu diperlogikeun kanggo ngadamel bubur sumsum teh naon wae, Pak? Beas, gula merah, gula bodas, kara, gelas sareng kantong plastik, sendok tong wadahna tong ngomong. Kira-kira naon anu ngabentenkeun bubur sumsum Bapak sareng anu bubur sumsum nu sanes? Are anu sanes mah seueur arep parasena, seueur campuran, are bapa mah bubur sumsum unggul. Original. Nah, Bapak teu nganggo rupi-rupi sapertos anu sanes. Nyobian kapungkur oge sareng sakoteng mari. Kapungkur teh sareng sakoteng margi sakoteng teh awet wae mending polos aja. Sesuai peminatna. Mohon. Di dia abdi tos meser bubur sumsum Mang Engkus, hayu urang cobian sasarengan supados terang raosna. Bubur sumsumna karaos pisan tina beas anu di Desa Kunyalira, benten sareng anu nganggo tipung ti warung. Gulana teu aya semu pait sareng cipatina oge karaos gurihna. Pamirsa, ayeuna abdi nuju sareng salah sahiji konsumenna Mang Engkus. Tata tos rami meser bubur sumsumna Mang Engkus. Atos Kira-kira naon anu nyieun teteh deudeuyeun kanggo meser bubur sumsumna? dinu rasana benten sareng anu sanes, soalna Mang Engkus mah ngadamel bubur sumsum teh dinu beras ngadamel diolah ku nyarira gitu, sanes dinu beras anu dinu kemasan anu aya di warung. Oh, mohon. Naon anu ngabentenkeun bubur sumsum Mang Engkus sareng anu sajen teh? Upami bubur sumsum Mang Engkus mah masih originalnya asli gitunya, cuman dicampur ku gula aren. Upami bubur sumsum anu sanes mah atos modern lah, seueur toppingna aya toppingna ku agar geningan ayeuna mah sareng ku candil sareng ku sakoteng ayeuna mah seueur kitu rupina. Oh, mohon. Hatur nuhun teteh waktosna. Mohon sami-sami. Mung sakitu informasi anu tiasa ditepikeun. Abdi Lina Sagita, Warsun TV nyanggakeun. Hatur nuhun Jahwa sareng Mina. Hapamirsa, warta Sunda dinten ieu dicekapkeun dugi ka dieu. Mugia ieu warta janten lenyepan urang sadayana. Yen tuangan Sunda teh kudu terus dimumule. Ngawakilan ngokolakeun warta Sunda. Simkuring, pun sipa, seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.